urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae. Lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang tuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 truk. Ye, emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi, padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki hurau-gurau, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianna loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas sini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana barirat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh sakos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae.
Cidala ke Kanjeng Nabi Nuh tah di negara ke negara dek dakwah tah ditiup ku angin di India datang ke Mesir berak datang percis koski pudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya mah make bensin berangkat di dia Karangkas Bitung saya datang plak ka ditu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habak jauh jasa ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikan rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung teu deken urusan aing urusan umat siapa dah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu dia nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pasantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo dekeun pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bae indek mah ketika orang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya kiuci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama tuh pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge di Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kiuci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtungna mah eta aya kiai nu kos kitu ulah mun aya tetangga urang ditu nasehatan ulah ibadahna tita ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keuci moal aing moal kajian kuku kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur menek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik ulah nikahkeun aya kieu main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh ya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu dah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita
Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah, Gusti ko cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak reken teu reken lain urusan sia hampura Gusti. Aduh salah cek Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi no cerik ngalih mandak ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi no masyaallah. Kaum kaulateh ye laisa bidolalah teu sasar teu salah kaulama ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man jaakum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud bae ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayu nyieun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon ngomong coba deh ubudullah coba deh nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan nu anta Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fil dhalalim mubin cakaomna kaula maneueuh maneh no jalain jelema bener aing maneueuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dolali mubin eta pohara jasa cek Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakaraknya banyak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheunya tuh bener oge Masya Allah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handako tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh
diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bishawab.